Ayah wae ieu mah. Pikir-pikir orang liar, jangan mangsa. Kira-kira nu matak jadi duit. Heeh, da urang teh. Itu mah. Tah kieu awak badag tapi otakna eueuh. Mundur setik mundur. Miring setik. Ayo terus. Oh, Saya. tengah poe kieu aja. Nyawa kang panas-panas sejak keluar. Ieu teh kumaha nya? Emang sih geus kaluar urang teh kan ikhtiar, jeung mah di mana wae. Maksudnya kan juga panas kieu aya akang ih. Ngan opieun nya teh da urang teh isuk can sarapan bahaya yo. Lamun beuteung teh diisian mah. Geus geuring mah sok saha nu ripuh. Saha? Nu hiji nu ripuhna teh nu geuring, kaduana indung bapana neangan duit. Ya dokter milu ripuh deh. Usahakeun urang cager. Ye karasa ku urang yo. Urang pernah ngalaman gering. Oh, lila atuh gering teh. Benar? Urang mah geus teu tetempoan yo. Dahar jeung uyah teu ngeunah. Da keur gering. Oh, Ningali posisi jalan, ningali angkot, motor, juga nu maraju. Da gering. Malahan mah jo. Ningali aki-aki jeung nenek ge ngasa parareot tetempoan. Da teu sehat gering teh. gering teh nya. Geus sehat mah ngeunah tuh. Ningali parawat. Ningali jahe. Ningali tiang listrik narangtung deui. Emang lagi sehat enak. Oh, tepira jeung rendang jeung pais gurame. Da ngeunah tuh. Ngeunah Lagi sehat ya? nu penting mah urang teh sehat. Paribasa anu mahal, sehat itu mahal. Padahal anu mahal nu geuring. Ya, nyiapkeun duit sakeluargalana. Jadi keur sehat mah lain mahal, kudu dijaga. Udah sampai ke orang gering. Bener nih, nikmatinya nya. Tapi ngomong-ngomong ieu beki lapar wae betul. Ya biasanya akang buka rencana. Akang buka otak biasana oge. Malah mun ka ditu ulin euy. Yang kadi itu Asal nama di ditu aya warung euy. yang kadi itu. Di mah enak. Nu dagang lagi kita. Halus. Gitu ge. Mana? Ieu. Mana? Tuh gede tah, sarua gede. Bener, mana mah jempol kabeh. Ewing mah puguh ya, cingir, curug, jangkung, jari manis, jempol puguh ieu naon ieu? Banyak. Jempol 5. Jempol ge. Nya, tadi teh kieu, tadi teh curug. Ieu teh kita berarti mana teh eleh. Jadi Nya geus urang meunang, aya nuturkeun urang. Geus ka ditu yuk. Geus, ayo. itu. Ayo. Lula. Wah ya ibu-ibu. Antu tantu. Tadi orang pun nang kieu. Ya udah kok. Ya ibu-ibu. Ya, medinya pasti aya warung euy. Wararium. Ya, ayo. Tapi orang pura-pura ieu nya. Pura-pura bager biasa. Ya kasih apa can? Bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk.
Salik. Mangga. Biasa sak. Kampung naon ya teh Bu? Duku sawah. Oh, duku sawah. Ieu cuacana maneh panasnya. Mohon puguh. Jadikan yuk, ayo. Resep urang mah jadikan budak. Saru aja gue. Lamun teu budak cilik paling indungna anu ngambek. Baik, baik. Nya pokona mah lebih ka indungna ngambek we gitu. Kabener urang aya keur gawe. Heeh, men atuh nyerik-nyerikan budak atuh ya. Ayo. Gede pesan. Pesan ya. Dede. Yun, pro pesan ya. Ayo, jadi emangnya. Si Dede di hurayan. Om, Dede, omnya, lucunya. Oh, Dede. Sabaraha sasih? setahun. Oh, setahun. Oh, ini lucunya. Ini resep. Danya, tuh omnya. Om. Kita jadi tuh pesen teh. Ayo tuh, abi dua. Abi dua. Bersama ieu lah. Abi mah nu hoyong nu rasa keju bae. Tadi tuh ngambek keju tuh coklat cenah. Pisang, sok rasa keju. Sadayanya rasa kejunya tadi. Dede sama buka coklat satu, keju satu. Iya, murah. Jadi tah Dede, Dede nyepengna sing page Dede. Di atosna yo sing page, karunya teh. Murah mohon. Nyepengna sing page Dede. Cepengan ku Dede cepengan. Cepengan deui. Eta entong kitu pesanan. Beratnya nih Dede. Dede. Oroyan we budak tadi. Ah, iya. Goreng-goreng eta rahai teh geus goreng. Dede. Lagi dong ya. Tumbang. Kita duwe mah hareureum budak. Aya kasieun lompatan. Eta anu awak gede beungeutna budak. Aya anu awakna leutik beungeut kolot. Amin bisa rumah. Awas ya mun ka dieu deui.